asa gagah boga iman teh. Da Allah teh bakal masihan ka urang teh iman heula Pak. Lamun urang ngadoa ka Gusti Allah, da urang teh dina umumna tara menta hayang rajin ibadah tara umum. Urang ngadoa rizki we. Gusti rizki. Gusti rizki. Nah, salat teh pas aya rizki. Rabbikfirli warhamni wajburni warzuqni pas aya. Umumna urang mah da nyungkeun ka Gusti Allah teh rizki we. Nah, ulah nyungkeun rizki henteu teh diulahkeun mangga sae. Tapi urang jarang nyungkeun iman ka Gusti Allah. Langkin nu nyungkeun Gusti abdi teh hayang ketol salat Gusti. Gusti abdi teh hayang ketol saum sunat Gusti. Kada disungkeun eta teh ka Gusti Allah teh. Urang mah lamun perkara nu can dijamin teu dipenta, perkara nu geus dijamin dipenta. Teu naon dipenta oge. Ari rezeki teh tos dijamin ku Gusti Allah. Tapi urang anggar we menta, teu naon eta oge. Ngan kade iman oge kada disungkeun ka Gusti Allah teh. Hayang getol tahajud, sungkeun ka Gusti Allah. Hayang getol maca Quran, sungkeun ka Gusti Allah. Tah nalika urang ibadah ngadoa ka Gusti Allah, kadang kawis doa urang teh dina masalah haliah dunia mah ku Allah masihan teu diijabah, tapi masalah akhirat ku Allah diijabah. Contoh, Bapak pada Isya tadi salatnya. Salat Isya 4 rakaat berjamaah, terus salat witir. Terus engke urang teh can gaduh artos enak teh. Bingung Gusti can gaduh artos abdi teh budak isuk rek sakola manawi Gusti 50.000 we Gusti can boga beas si abdi teh manawi abdi 5 liter we Gusti cing kenten bapak bobo teras gugah beas aya moal aya beas moal urang ngadoa tadi dari salat witir dan salat Isya teh Gusti artos 50.000 gugah bobo aya artos moal aya beas moal. Tapi lamun kieu ngadoana Gusti abdi teh geus kolot Gusti abdi teh hayang tahajud gugahkeun abdi teh 1 Gusti. Tadi urang tos salat Isya salat witir kulem teras nyungkeun ka Gusti Allah kakiatan kasihan abdi kakiatan abdi teh hayang salat tahajud Gusti digugahkeun moal digugahkeun sok cobaan situ percaya mah asa penta we ka Gusti Allah abdi gugahkeun Gusti jam 1 Gusti abdi teh digugahkeun menta dunia mah can tatu diijabah ku Allah tapi menta akhirat asal sungkeun ka Gusti Allah pan urang osok dina wudu geuning Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika pa eta teh nyungkeun ka Gusti Allah tulungan Gusti abdi teh hayang zikir ka salira tulungan Gusti hayang syukur ka salira tulungan Gusti abdi teh hayang nyaikeun ibadah abdi ka salira eta teh pan kedah disering ku urang teh nyungkeun ka Gusti Allah teh teu tiasa abdi teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim abdi teh teu tiasa ibadah tulungan Gusti nalika urang tos la haula wala quwata illa billahil azim urang teh bisa ibadah lain gara-gara urang tapi Allah masihan kakiatan kade Bapak sumping ka dieu teh lain gara-gara urang getol sanes Allah masihan hidayah. Nah upami teh mah urang Allah nu masihan hidayah naon atuh urang da urang mah teh naonan ngalaksanakeun parentah Allah urang ngajak jalmi kade lain gara-gara urang mah laksanakeun ikhtiar ngan di mana urang aya ikhtiar Allah bakal masihan hidayah tapi cantang tu ka urang ka saha batur we ka batur heula bisi urang poho kana dirina misalna urang teh ngajak orang wetan ngaji orang wetan diajak urang teu ngilu nu datang ka pangaosan orang kidul urang ngajak orang kidul teu datang nu ngajak orang kulon tah kan kadang-kadang sapertos kitu naon bisi urang nalika ngajak orang kidul terus nurut ka urang aya angkeuhan dina hati urang tuh gara-gara didakwahan orang kidul kerotol ngaji ayeuna urang teh naon urang aya ujub kana diri di mana ujub kana diri penyakit hati leungit teh pahala urang tuh kan Allah mah panyaaheun